أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ketika Al-Quran ngajelaskan bahwa ieu teh riba, kredit ala kuari riba, langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzab. Bunga bank riba terus bae nyana. Nyokotan duit bank, deun dicokot bungana. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Muamalah geus teu ala Al-Qur'anul Karim. Geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual. Di mananya na nyokot barang, di mananya na transaksi. Geus jauh tina aturan-aturan syara. Make aturan-aturan Yahudi. Ieu ge sarua innal ladzina kazzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha, sombong teu daek nganut teu daek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah. Kumaha tah jelema nu kos kararitu? La tufattahu lahum abwabus sama, moal dibukakeun jang nyana lawang langit tutup. Geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan, mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian, teu percayaan pangeran teh Allah, teu percayaan bahwa Kangjeng Nabi urang teh sebagai nabi terakhir. Eta mah jelas-jelasan la tufattahu lahum abwabus samana jelas. Anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung. Nasrani Tritunggal, Yahudi Uzair, kitu kene Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya, Gajah Mada dan lain sebagainya, nyembah ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. La tufattahu lahum abwabus sama, moal dibuka lawang langit. Jelas sama. Iya mah iman ka Gusti Allah. Cuman bedegong. Imahna deket masjid, nyanana iman ka Gusti Allah, tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis salim tapi teu pernah nyana diuk di majelis salim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, tetap la tufattahu lahum abwabus, moal dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Fayuhbatu biha ila sijin, diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun. Bi khilafil mukmin, beda jeung mukmin, fatuftahu lahu, dibuka lawang langit. Wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah, diangkat rohna terus datang ka langit ka-7. Masyaallah karim. Kieu lalakonna.
Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat. Urang ya bakal sing hade. Ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan di mana-mana soleh. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng. Salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek balakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib. Ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin waraihan warobin rodin goiri kodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul hai gara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Robin Rodin Gairi Godban mantak jara senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kita tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun eta teh terus bae datang ka hatta takhruja teh keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos tapi dibere bakal itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicejerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang payuqalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa payaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula
bukuna coba ditingalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teh geus teu dibukaan deui japalan malaikatna langsung nu ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana Kapolda atuh ngeunaan tapi lamun nu mawa hansipan dipersulit kan Kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kedua kitu keneh cek penjaga langit kedua kula geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun dibukakeun langsung brak naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh kula geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya derat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ke ditu ya Allah ya Rabbi datang ke ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim maulidan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa saendek-endekeun ieu nu kolot bae asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapas-kapasnya urang neulekeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial ta Amil usim cincin nyokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dijase bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoeun nyana mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang geus aya di jero di dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu
geus puguh eta mah nya masalah ladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di salat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah tah ieu salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 ka luhur masyaallah masyaallah ngeunaheun luar biasa beres didoaan geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar batang ge Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya geus saya gegeuraan bae urang teh tah gegeuraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanibatan kubur geus bayang gegeuraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang ge tak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caah kakarak di pasangan doang ge nyai-nyaian caah langsung korolak kos gitulah kuari jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adigung-adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa idza kana rajulu su'an di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabot nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith hei ruh nu bau ku aing kambeuna ruh anu sore sia ruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di drak hei ruh anu buang kawarah cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijore keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim
Kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagaleun lalagan. Ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang. Hei, roh numpang kawara, tolol sia goblok sia. Bau aing ngabeus sia, nu aya dina awak sia bau jabrek goreng. Keluar sia, sat. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat da geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat. Bawa ka langit tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya, nyana tetep minta dibukakeun lawang, buka pintu cek nu mawa kula tugas. Man hada? Roh saya. Roh jawara. Ada kaya coba bukunya sebenarnya. Dibuka, Golkar aya. Waduh, korupsi aya di dieu. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu model kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing maneh tugas-tugas bae bawa deui ka hadap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naik ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kallabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaulah tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureus teu nyaho padieu mah nyana nyaho. Ngegelenggeng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model kos kieu teu beunang liwat ka luhur. Turunkeun ka handap. Ialah iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut payuh baktu biha ila sijin. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit. Langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka sijin. Tempat ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat. Berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imah. Loba kahayang. Sagala men tadi anterkeun. Atuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Ayo. Kalek malaikat. Malaikat teh kudu ngalengkah. Tak cicing sia. Neuleuh nyana, tu jasad aing. Aya nu calangap bae, nu mendelik bae. Kruh kafir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih. Kunaon aing calangap bae sakieu teh. Nyana ngomong sorangan. Di pandian langsung beres.
bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep baik nyana asup kadinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang negro sekalipun aya terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur ku sia tah mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modar sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae los aing balain deu kalarang ai sia keur halalaya mah los bae sia la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mah zalim bae jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peret ku sia sia keur kawasan bae sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga kakawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geura modal sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geura modal sia DPR geura modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura hayu mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh sarwana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae Masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur
ketika manehanana di demo kita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskan lu mantap ansor kabeh nu mantap kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus bugu banser mah geus bugu pagar nusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek dia paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya ada tidak jadi presiden kesalahan datang aku kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais segala kos gitu doang kan eta mah di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di sorga Amin Rais ke neraka eta kok kitu doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embung nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah ya kolot urang mah di ditu aya paeh embung batur kita tangga ge embung jarah ih itu ge kiai anu bohol anu hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ke geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kebagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil 2 mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese jaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu konde be pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain deuleu banget deuleu susu pan teu beres teh mah geus pasti ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yuk deuleu tolol aduh teu beres ya paeh la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama masyaallah datang ka raya di sana datang ka kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta idinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para anbiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing
melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, ambiya ge kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para syuhada, para solihin, aulia-aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk-meuk. Ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah, dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah, embung nu haram dihalalkeun, nu halal diharamkeun jeung teuing. Jai irah ge bakal paeh ieu deuk disampekeun bae haram-haram, halal-halal, makruh-makruh sabodo teuing. Nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo, si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru nu katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhiratna engke yauma yasanuruhum, cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin, musyrikin, munafikin kabeh teh nyaho jalan. Masuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teh nyaho jalan. Kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Watu ambalayahnya anak silitanya di kabar sia kami mah kakulon woi lain kakulon masar mah tuh wetan kulon aing geus si wetan da kakulon ambalayah watu nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan. Iya, tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, syuhada kitu keneh. Kitu keneh para aulia-aulia Allah, kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana. Cang, ieu mayas anuruhun. Cang, blak 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 di jalan kapanggih jeung nu ngalamun. Sia ngalamun. Aisa, ieu mah mama kan. Anu keur teu ka Golkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka Golkar lo bawa mama atuh pahingan poek mama sarua iya ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat haji urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu teu jauh arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka situ tolol aing keur bingung sia ngomong ka situ tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ka masa. Para mursalin karena ngadagoan ambiya, siddiqin, syuhada, aulia, solihin, tararenang ulama darariuk dihareup kararieu. Silih tanya di ditu teh, eueuh bae kasusah. Sebab naon? Sebab di dunia geus dijelaskeun, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, eueuh sieun, eueuh prihatin. Di dunia jeung di akhirat akur bae. Di duniana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu, sugan sieun ka momonon henteu. Eta mah cenah ka kuntilanak ya, remeng-remeng. Menyang koalisi ka kuntilanak. Nah, eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wae nyampekeun deuk digaekeun deuk henteu. Eueuh jelema nu ngadengekeun. Cacing ngadenge. Kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing keur naon maneh tiis najakna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngredit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas kaleh ku cacing bade ditanya tiis sakieu di embel
kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolong kiai eleh ku cacing bloon panas sekian tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur teu masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah ilah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah atigung sombong teh daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kahartiku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin musyrikin berbagai agama-agama di luar agama nu dipikarido ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok geura onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntah teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntah teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngan ieu mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum moal asup sia wajan kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh maletik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual na iya ge sarua ku mual na asup ka sorga sia datang ka onta asup ka liang jarum kunaha eta teu mungkin onta bisa asup ka liang jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin sia asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia toleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta ka liang jarum masyaallah bahasanlah pohara jasa wahwa gairu mungkin maka dadu lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka sorga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kakufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelo berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat je cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah
Ini lamun teu tobat mah cilaka bae. Mun tobat bisa tuh. Bisa aya tobat mah. Carana tobat mawa sapi sia ka aing. Aduh, eta mah kiai cenah beliannya sih. Ka Golkar ge disogok. Komo ieu ka sorga atuh. Duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah ceneh ya. Rugi aing atuh. Oh, bener di alam dunia. Cilaka kawehan. Diseseh doang ya mah ieu. Lurah pae. Misalnya mabok adinya na zina adinya kan neraka tah. Nah, ku malaikat dicekel buukna, digubiag, gubiag. Engke nya bebeja ka malaikat malik. Gedekan sama warna. Budek ngancul jan deui. Ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia. Keur ieu ge sia zina teu ngomong. Aduh jangan ulah panas teh sia malaikat. Panasan deui tambah. Manoh. Geus lecet cenah. Kakarek lecet. Digubiag di war. Daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war. Aduh. Allah. Eta kakarek lurah. Itu komo bangsa. Nah, mau dicaritakeun lho pokona. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kumaha tadi neraka? Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. Kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga. Di nerakana diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia. Lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel beuh mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta. Eta keur carita daerah Jakarta, di Bandung kitu keneh, Surabaya kitu keneh. Lamun ka ditu mah ka luar negeri beuh anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta. Sapeting aya nu 500 juta. Kieu cenah mah lamat atuh. Sia mah jelema susah teh nyawana naon. Mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih. Emang kumaha itu kok mahal amat. Lain masalah tempatna. Urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls-Royce di lapangan udara ge. Di jero mobilna ge geus eueuh carita panas, asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan. Di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan. Aduh, emang kumaha? Emang sia. Paling ka losmen. Hareudang. Teu sapira losmen atuh. Itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu. Besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere, menu Malaysia dibere, menu Singapura dibere, menu Australia, sadunya menu aya kabeh. Kos kitu, mata kula teu betah harita jadi jelema sugih. Kesel loba aturan. Didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih. Dimerekan disusuna di dia Indonesia, disusu dimerekan di dia Jepang, di dia India, waduh Amerika, Australia, wow budak siapa yang dengar cerita ti aing we nyahelanan lah. Masyaallah, lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula. Tah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kosa itu atuh bisnisna ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok didi bisnisna ge bisnis minyak berbagai negara-negara. Bisnis lagi geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis Mas Tono.
mutiara. Masya Allah. Orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000. Ambalaya dipake ku urang saminggu bae di ambean bau bentak. Batu na ge geus teu nyaho asli teu nyaho sintetis, geus nyaho plastik, pokona nu penting mengkilap bae geus lah. Lompat orang ke Jakarta, tunggu nanti pemainnya datang. Jol ti Australia, jol ti India, mawa nyana jamrut India, mawa nyana batu Australia, mawa nyana batu tiki itu berbagai negara. Anu ruby asli, ruby binur, sebetulnya oka ruby binur kan. Kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir. Oh datang tanya, ieu nu leutik ieu 100 juta, nu ieu 300 juta, nu ieu 500 juta, nu ieu 1M, nu ieu 2M. Atuh pan urang ngomong bisnis kos gitu boga imah ge doyong. Imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh. Kelas-kelas batu mutiara, Masya Allah lain lalagaan. Mun urang masih kene kurang puas kene we, nanti sebentar lagi telepon. Berbagai negara-negara. Urang mah tuh paling hebat Kalimantan. Ya. Paling hebat batu Garut. Ya. Atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna. Tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu. Waduh luar biasa. Pohara, wah, aya deui batu teh. Ieu batu lode, ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo. Angel ternyata tahunan. Ieu nu kerlep-kerlep ge, ieu Kalimaja. Aju dibaca ku jelema anu cadel Kalimaya. Maja teh kos itu teh. Maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, Kalimaya Australia, Kalimaya India. Jo datang ke urang, kaliru urang. Oh, iya Kalimaya, iya mah India. Oh, iya mah Kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah Kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di Maja, Masya Allah. Hayang sabar karung nyokot sia di ditu. Ambalaya di Maja. Bawa kurang ka dieu, jateting seger lipat. Terus mah nyokot lah di luhur jalan. Tetep mahal nu asli nama. Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000, 200.000 sagede kieu, geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh mahal bisa. Sia mana yang anak kamaja deh paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho, nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Mu saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana. Eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf gembungeun make nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah make nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200. Eta kiai. Mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Cak ge ngaji kudu teu ngaji. Jokowi irah mondok da nya. Teu kacaritakeun santren janya mah. Eta mah ka urang bae kok kitu leugeun ge engke korupsi teh bae. Atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi. Atuh kuari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi. Ye, mong kumaha? Ieu mah pada urangna bae lah ngomong. Saya masuk aju gitu ya kemana ya ngaji lahum min jahannam
mihadu wa min fawqihim ghawash. Sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel, tinu mewah ka nu mewah, tinu megah ka nu megah. Carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa. Aya nu aya cayan, aya nu dikompa, aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema. Panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak. Atuh pan kasurnya nama lain. Disetel kasurnya nama. Oh, ieu teh panas tiiskeun. Oh, ieu teh is panaskeun. Masyaallah. Geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugih man nu mantak ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran, ketika jadi menteri janji nama ngan sapriode deung tapi naik deui bae, ketika jadi presiden mah komo nomor hiji. Aya nu sapriode doang haju eureun moal aya. Mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui. Ku sabab naon? Ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantep. Emang urang gitu hees. Di mana hees? Wah, itu kasur tuh. Ngeunaheun hudang nyeri. Urang dikitu-kitu ngebul kasur. Pamajikan ngomong, emang sare didinya, oh bung, saya 2 tahun mah tadi poe, cek jana teh paingan, teteas jasa nyeri awak, ya. Barang di deuleu tumbi lama lulu. Aduh, budak, tumbi lagi incuan didinya. Keselangan, kebantak kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti. Tapi deleukeun bupati, deleu gubernur, deleu presiden. Nu mantaknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bak pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun nya ge pusing, sapreude atuh gantian nu saya jante. Berarti kan di balik pusing aya naon? Kitu bae sudah hese-hese. Wah, cenah kieu Ici lain kos kitu, lain kos kitu kumaha? Emang kos kitu. Nah keur carita ka ngeunahan dunia. Oh, boga imah di anu boga, di anu boga, di anu boga. Wih, di ngeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparana nanggeus hese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa, di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan. Kumaha di nerakana? Lahum min jahannama mihadun, tetep ka ahli neraka. Di neraka jahannam teh aya permadani amparan firas. Wa min fawqihim ghawash. Di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput da ge seuneu. Berarti nya make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut. Ayo teu kudu make selimut, bintu pake bae penghormatan. Deuk kumaha coba ayo. Dihandap kasur pake bae, kasur tina seuneu mangkani. Moal ieu mah make pake cak malaikat pae sia ulah teu dipake. Oh, disentak ku malaikat. Penghormatan sia pake. Waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya hawa. Diborogon ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa. Tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut. Masyaallah. Di amparan make seuneu, di luhur make selimut seuneu, tempatna ge seuneu. Nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Kitulah Gusti Allah mere siksaan, mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah. Istikbar, takabur, sombong ya teh make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam. Dihandap di amparan sana, di luhur make selimut sana, titah dipake bae. Wa kadzalika kitulah najzil zalimin. Kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia. Kumaha
lamun jelema nu iman cara urang. Engke di akhirat na kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh. Langit kahiji geus dipapag, langit kadua dipapag, langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat. Pan malaikat mah ngambe ku ari ge. Aambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe. Urang lamun sering zikir, urang lamun sering maca sholawat, urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat. Seungit. Aambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare aambeana zikir. Nambahan kaji penti rada bentek diambahan ku malaikat hangru diambahan ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu ka dituna walladzina amanu wallahu alam bissawab